Bismillah jadi kawitan, alhamdulillah pujian, terus sholawat ka junjungan nu janten rasul pilihan. Eling-eling para santri, hirup kudu sadar diri, inget tujuan di bumi, bahwa urang terek ngaji. Cek saha ngaji babari mah ngoprek FB, lamun heung ngaji babari kabeh ge jadi kiai. Santri penerus kiai, kiai pewaris nabi, nabi utusan ilahi, anu ngatur umat di bumi. Hate kula miris pisan, ninggal santri akhir zaman, kalobaan aebian daripada pelajaran. Kitu geh geus alus pisan dibanding jeung kalobaan budak dina akhir zaman, menting keuna sakolahan. Teu inget pikeun akhirat, hirup asa rek selamat, padahal tujuan umat bagja dunia tur akhirat. Kamana jalan ka Jogja, kaditu ka Paliwetan, kamana neangan bagja, kaditu ka pesantrenan. Inget papatah pun guru, lamun ngaji ulah turu, keun bae awak ge kuru, nu penting elmuna timu. Kula bingah ningal santri, komo ka santri salapi, hirupna ge malandiri, tapi keur beukeuleun diri. Hampura kula hampura, nyieun syair lalawora, sabenerna kula era, mugi dulurna hampura. Ieu syairan insani, anu khususna keur abdi, umumna ka para santri, ngarah hirup sadar diri.